Masak ayam bakar madu, sambal dadakan, lalapan kembang genjer, di dapur sawah ala Ceentut. Assalamualaikum baraya, petepang deui sareng Ceentut. Kareresan dinten ayeuna ge Ceentut gaduh pahaupin ipin. Bingungnya baraya tiap dinten teh masak teh kitu jeung kitu we. Dibikin naon ieu gaduh ayam, dibikin naon ieu tiap hari teh kitu we, bingung jeung bingung deui komo mun pasar oge teh ditaros bade diasakeun naon bade dipasakeun naon nyariosna teh cenah terserah we. Sami teu ibu-ibu nu sanesna bunda-bunda nu sanesna ge sami teu jiga Ceentut kieu tiap dinten teh bingung jeung bingung we bade masak naon. Ayeuna mah daripada bingung tos we ngasakeun nu aya we nya baraya. Ieu teh kamari meser ayam 1/2 kilo. Di abdi mah ayeuna teh ayam 1/2 kilo meser 23.000 tabaraya sakitu. Ayeuna urang masak we lah ayam bakar madu kaleresan da cara oge resep ieu teh murang kali ge resep urang masak we ayam bakar madu. Pami ala Ceentut mah kieu we samarana nya baraya aya bawang beureum, bawang bodas, aya jahe, aya muncang atau kemiri ieu teh sareng ditambahkeun laja atau lengkuas. Ayeuna si ayamna dipasihan heula ta si jeruk nipis ngarah henteu bau atau ngarah teu bau amisnya baraya. Ayeuna ta samarana urang tumbuk heula, urang ulek heula nu tadi disebat-sebatkeun teh. Ditambihan we ku ketumbar bubuk desaku sareng kunyit desaku. Nu garampil we nya atuh da sok karoneng teh geuning ai teu nganggo kunyit bubuk mah kanu tangan teh tos we na mah nu serba praktis we nya baraya. Ayeuna urang ulek heula samarana dugi ai pas nuju ngulek teh geura baraya hilap eta teu acan aya daun salam, daun sereh sareng daun jeruk. Tah kieu baraya enakna diem di kampung nya tinggal di kampung teu aya daun salam, teu aya daun sereh, kantun lumpat we da aya pelakna nya kantun ngalap. Ayeuna mah tos lengkap sadaya bumbuna, urang gejebruskeun bae eta bumbu anu tos diulek teh kanu minyak panas. Tuh pan tos aya deui wae eta si salam, sereh, daun jeruk, teu hilap oge teteh lengkuas anu tos digeprek dilebetkeun oge. Ayeuna lebetkeun oge ayam anu tos diwasuh, anu tos dijeruk nipisan, di kanu bumbu nu eta tah bumbu koneng, wang diungkep heula. Ai Ceentut mah kitu we pami masak ayam bakar teh da sok kedah dikulubkeun heula da ngarah asak nepikeun ka jero nya ngarah nyerep bumbuna. Tah samarana mah tadi teh aya royco ayam, cenah ada saori sos tiram, kecap, gula beureum, tambahan oge gula pasir beh rada enaknya baraya. Tah tos kieu mah keun we antosan dugi kasaat beh nyerep bumbuna. Ayeuna sambil ngantosan ayamna meresap bumbuna, ieu kareresan aya nu masihan kembang genjer ieu teh namina teh pami di abdi mah enak ieu teh pami ditumis enak da kusabab ieu teh tos lami teuing masakna nya tos we dikulub we dijantenkeun lalap sareng engke bade nyambel. Tah ayeuna si ayam nu tos bumbuna meresap tadi teh urang dibakar. Tah kieu Ceentut mah pami ngabakar dina pawon teh nganggo tungku mah di ieu we nganggo daun pisang kitu tah sapertos tadi. Ayeuna urang ngulek we ieu namina teh sambal dadakan sabab sagala ngadadaknya teu aya nu digoreng, teu aya nu dikulub nya tos we mentahan kitu tah ngadadak. Tos asak deui geuningan eta sadayana sanguna sagalana tos arasak. Ayeuna mah waktuna diselewengkeun tuh kuat kanikmat kitu baraya. Tuh tingali diuwek-uwek nasina selewengkeun deui mantap kieu baraya. Tos heula nya ke disambung deui di vlog nu sanesna. Assalamualaikum.